Rip, 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 Rip. Oi, enon. Enon ka dieu. Tuan mana? Biasa wae keur nonton TV bari ngopi. Anjing ke mere-mere sama kopi nangka aing teh anjing. Sia teh jadi pengen sukses anjing nganggur we ngopi-ngopi beban keluarga sia teh siapa anjing. Si dicoret na kaca atuh. Sia masuk anjing mau waras atuh anjing pegawai cicing anjing ngopi-ngopi. Cik nu teh anjing ieu beban anak hiji cenah anjing. Cek aing ge anjing. Dicoret sia teh. Mah aing wae hirup-hirup orang di komen maneh mah. Abejaan aing mah. Bisi mana jadi beban keluarga pan sok kuatir kayak nu maneh ngabiayaan maneh. Hanya budak mah teh beban anjing jadi. Dicoret paling malam ini mah dicoret itu. Sarua aing mah anjing dibenet langsung anjing mah anjing minta kopi atuh anjing. Tuh nya maneh mah tadi ngomong beban keluarga bari ayeuna hayang ngopi maneh mah. Anjing koret sia. Atuh minta seeutik sia teh tong jadi jelema koret kumburana sempit Ududna we urang mah lah, ududna lah. kopina seeutik Si anjing. inong kopina aing ududna bae. Oke, orang teh yang ka jero. Anjing nya minta kopi ngomen. Boga ieu teh gereket beak dieu. Ah, ripo boga babaturan masuk minta kopi mah. Anjing lila si Saripnya mana? Tah. Eueuh, roba jeung kopina ge gereket Nah, beak tadi. Oh, sia mah pedit anjing. Sumputkeun no Cik aing ge anjing sia kabahan mah atuh anjing mere-mere atuh saeutik ge atuh sagereut kira ge anjing Aing ge. aing boga bahan kieu-kieu teuing si anjing pedit anjing ge. Aing Ya, keur tadi, sia mah ari keripu se. ka aing sia Ya. mah anjing. Aing keur bahagia ka batur anjing. Oh no. Nu kitu teh jelema pietaeun lah anjing, pibangsateun pokona mah anjing. Imam ka mana anjing teu katempo liang wadukna ge Jadi anjing. teu ka dieu sih teh. Teuing atuh da urang mah teh ngurus si Imam. Anjing biasa ka dieu Ah, minta kopi anjing, biasa biasa pan kasih besti mah mana masuk merelin pada jeung ka aing jis Ya, anjing Tuh anjing. anjing cuma Telat we maneh datangna. Teang we ka imahna. ayo atuh jeung maneh anjing yuk ah jis uang tareang ayo daripada pas wae nya tadinya mending teang we Milu boal. Ayo atuh. yuk Siapa tuh? ya Oh, atuh ayo orang nutupan halapan to. ayo tuh urang tuan di handap yuk ya nah si imam ka mana oh ka dieu tahu kayak si Imam bergerak kemana ya? Orang Itu si Imam keur naon euy sorangan wae euy. Hah? Si Imam. Hah? Si Imam tolong. Rasa. Hah? Tadi ngomong mana jeung orang lancar goblok. Salat tuh. Si Imam. Anjing, karasa deui ieu mah euy karasa. Mana? Anjing, karasa deui. Ngobrol naon Ai mana teh kamari teh dibawa ka dokter. Geus rip geus sabar anjing. Astagfirullah. Jika itu sih mah. Alah anjing menah kieu hirup, Cok. Ya, sabar kan. Mau bener aya berdua. Karena mana serangan wae. Biasa. Cicing we bari keur sore ge. Anjing dia jalma lieur mah. Ujug-ujug sare we di imah batur ge. Gelo. Hah? Lawan mah maneh di dieu. Biasa nyantai. Kan tadi maneh ningali nempoker barang dahar. Teu. Bener atuh ulah disumputkeun menta urang. Teu asli. Ulah pelit jadi jalma mas deh. Aslina tadi mah keur gogoleran di dieu. Bohong tadi urang ningali nempo barang dahar. Anjing tuh tadi sareti. Kayak gogoleran di dieu. Kunaon maneh cager atau henteu? Gogoleran wae maneh mah. Balik di rumah sakit teh kaleuwih parah. Balik ke anjing hayu aing tadi ge soream di dieu tiis tempatna ieu mah.
Tadi isu tuh baralik anjing. Ayo lah anjing riweuh anjing mau anu kieu mah. Nyakal lagi sarua anjing. Nyakal bugurik aing ngono kieu jangan kieu teh. Heeh anjing. Sia mau jangan kieu di bawah tuh. Balik kayak ayo tuh anjing. Heuh. Ah, aing mah. Anjing ngobrol naon aing teh ngarti teh tadi anjing. Belagug sia mah. Belagug balik. Ya naon maksudna balik. matak aing. Balik. Telepon ngajak karet Duduk balik. Kariweukeun di dia oge. Ayo balalik di dia oge diusir anjing ngariweuh. Aman namanya. Balik, Lin. Blok. Tadi ngajak balik, Bal. Ah, si anjing. Kemana tuh Woi. Dot. Bagi-bagi buka proyek. Gawean pisan saminggu aing. Orang ge diditah ku inung urang sete. Pira kue rokok-rokok ya masih teh bebal. Urang mah da kakolot mah taramenta. Taramenta nya penting ikhlas lah. Oh, rokok aja rokok. Waduk bebel ah. Yang kemarin ya diditah yang cai ku inung maneh. Minta rokok maneh ka inung maneh bebel ah. Nyaho aing oge sete. Nyawa di mana maneh urang minta rokok ka inung aing. Pawe urang mah atuh maneh tah tingali. Tah, buka mata-matana bebel aing mah tah tingali. Ya boga di sama nu kitu. Ya. Ieu mah di Sibonge apa Sibonge maneh? Si Alek apa? Heeh, maneh di si Alek gitu. Geur maneh si Alek ka urang maneh kalem. Geur maneh si eta mah maneh ngan kitu heukeul eta ceulina kudu dirojok sih teh. Aing. Bager si eta emang sih. Tuh, antar urang ka Sibonge. Aya syaratna ka si eta mah. Naon? Kudu sabar maneh kudu tong emosian gitu eta mah maneh apalin ceulina kudu dirojok heula urang oge. Kudu sabar we sing lawan si eta mah. Doa tuh ya antar urang. Ieu kumaha ieu ngacar? Ah, kumaha engke we Sarekan mah urang mah. mikiran lah. Bae paling diamekan. Oh iya apa tuh ya? Lek. Aduh, gua senang lagi kemana deh? Jadi mau? Si basuri peureun. Meureun. Eta eueus senangna oge atuh. Teh moyang? Ya. Kengajian naon maneh? Hah? Oh, iya kenyan gelang aing teh. Jadi bisi ewe tuh lumayan itu jimat untuk mencari cinta. Aduh. Ini pokoknya mah ieu teh bagus lah. Oh. Ayo senang lagi tuh. Arif. Lihat, itu ya Sindot jeung si Ajis, rek naon ka daerah ieu. Assalamualaikum. Ya perlu naon ka dieu? Orang tuh neangan jelema itu tuh. Budeg ini. Lek. Iya, aya minta biasa ada gelang kos kieu tah. Pangayangan. Astaga. Udah lewat orang heula ngomong jeung si ieu mah, urang geus dibere pamacan ku si ieu. Tah si ieu tah yang gelang kos kieu tah. Nu kieu si ieu teh. Oh, hayang gelang. Mohon. Naon wae syaratna Lek? Hah? Sarap. Astagfirullah. Di dia mah lain rumah sakit, lain tukang ngemelkeun sarap di dia mah. Abi mah di dia mah cuma nyinan kalung yang anu melet awewe nu geulis geuning. Ada nu goreng mah tidak menerima abi mah. Duh, ieu mah. Mata kena abi mah anu cantik-cantik we. Lin sarap budeg syarat. Rit aing capek lah. Kumana anjing? Pangmeja kan lah. Siap. Oh, syaratna nyaeta aya 5 syaratna teh. Jadi pas syaratna teh aya 5 ngan kudu karuat. Ari marane sanggup teu nyumponana dia 5 syarat ieu. Insyaallah lah bisa. Oh, insya Allah.
Insyaallah mah hayu-hayu wae ngan kinu gagal na anu gagal misalkan perintah eta salah sahijina gagal manehna wayahna kudu daek kawin jeung Rana. Langsung wae pasyaratna kahiji kudu mandi kemang 7 rupa jam 1:30-an lah. Kadua maneh kudu nyoplokeun tali pocong anu geus lila merada seungit geuning ka tampona. Katilu maneh kudu pede. Kaopat kudu puasa minimal 1 tahun lah anjing. Pokona mah kalimat teh terakhir maneh kudu daek leumpang di dieu ka mana we ka Arab kudu tepi mun tepi maneh ka Arab wayahna maneh kudu beunang etana sangsina anu berat engke teh. Wadot, sanggup mah ya syarat-syaratna si Bonge. Emang kamari kieu nih? Wah, sanggup teh amun teu sanggup perang baralik we lah. Nggak sanggup atuh. Anjing. Asli, berat bebo. Sanggup. Tong dibawa atuh dah. Mal berat di bawah mah. Bener. Sanggup sih sanggup lah. Naon atuh ngarobrol teh maneh mah karewasan wae atuh anjir Ngeri pang ngabejak di PSA di pas eta mah. Oh sanggup. Oh iya teh jimat membawa keberuntungan bisa menangkeun randa, parawan, duit pokokna mah sagala geus dibawa ieu ka mauna pasti bakal menang we pokokna mah. Ye ilangna ye. Ieu barangna ieu teh sing manfaatkeun si istiqomah sing tong murah ke sasaha pokona mah ieu teh menangkeun ieu teh rada berat dengan sejiwa mata ye. Ayeuna ka ujangkeun sok mangga. Ieu di sana kenangan ke artosna di bumi. Cross di mana, Jang? Mun aya mah abdi bade ngiringan, ti paling mana crossna atuh. Pangabejakeun ka si Alek anjing lain cross itu. Oh, artosna bade engke. Oh, wios wae bade engke mah ngan wayana kalung eta lamun teu kabayar keneh kaleungit sonangan jigan aya di bumi abi. Nuhun atuh di kantun nya. Naon bihun? Di dieu mah teu aya bihun. Rip, pangabejakeun. Nuhun lain bihun. Oh, nuhun. Mangga. Balik anjing capek ngomongin nu kieu nya.